Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Segala puji milik Allah, salawat miwah salam. Salamina didugikeun ka junjunan alam panutan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah ahli pangaosan anu kusim kuring dihormati. Alhamdulillah urang sadaya patepang deui dina pangaosan ngalajengkeun hanca anu katunda nyaeta kitab Durratun Nasihin. Mangga buka halaman 15. Masih ngajelaskeun majlis katilu fi fadilatil ilmi dina fadilah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali katampi hadis ti Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Anin nabiyyi Sayyidina Ali nampi hadis ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sanyana Kanjeng Nabi qala eta ngadauh Kanjeng Nabi. Sa'altu naroskeun kami saur Rasul Jibrila ka malaikat Jibril an ashabil ilmi tina pirang-pirang jalmi nu ngagaduhan ilmu. Faqala teras ngawaler ngadauh malaikat Jibril alaihi salam hum ari ashabul ilmi siraju ummatika eta lenterana atawa lampuna umat anjeun fid dunya di dunya wal akhirati sareng di akhirat. Tuba ari kabagjaan liman eta pikeun jalma arafa anu kenal ieu jalma hum kai ashabul ilmi wal wailu jeung ari kacilakaan liman eta pikeun jalmi ankaro anu inkar ieu jalmi hum ka ashabil ilmi wa abghadha sareng bendu ieu jalmi hum ka ashabil ilmi. Hadirin jamaah ahli pangaosan, masih ngajelaskeun fadilah ilmu. Ieu hadis ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ngadauhkeun saur Rasul kuring naroskeun ka malaikat Jibril alaihissalam mengenai masalah jalma-jalma anu ngagaduhan ilmu atanapi ulama. Malaikat Jibril ngawaler hum sirajul ummatika fid dunya wal akhirah. Ari jalma nu berilmu, jalma nu boga ilmu di urang sering dikenal para alim ulama. Para alim ulama itu lenterana umat anjeun di dunia saur malaikat Jibril, lampuna umat anjeun di dunia bahkan sampai di akhirat. Saur malaikat Jibril tuba liman arafahum. Bagja jalmi-jalmi anu mengenal ka jalma-jalma anu berilmu. Bagja jalmi-jalmi anu deukeut mengenal ka para alim ulama. Wal wailu sabalikna wal wailu liman ankarohum wa abghadahum. Cilaka jalmi-jalmi nu teresep ka para ulama, nu teresep ka jalma-jalma nu berilmu. Wa abghaduhum cilaka jalma-jalma anu ngewa nu bendu ka para alim ulama. Mudah-mudahan urang termasuk golongan jalmi-jalmi anu mahabbah cinta resep ka para alim ulama, resep ka jalmi-jalmi nu berilmu. Amin ya rabbal alamin. Teraskeun. Waruwiya sareng diriwayatkeun anin Nabi katampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naon annahu sanyana Kanjeng Nabi qala eta ngadauh Kanjeng Nabi.
Manari sing sajalma sholat etanu sholat ya jalmi as-sholata kana sholat ma'al jamaati sarta berjamaah wajalasa sareng calik ya jalmi pihal qatil ilmi dinariungan ilmu wasami'a sareng nguping ya jalmi kalamallahi kana dauhan Allah wa amila jeung ngamalkeun ieu jalmi bihi kana ieu kalamallah a'ta maka maparinan hu ka ieu jalmi saha Allahu taala Gusti Allah taala sittata asya'a kana genep pirang-pirang perkara. Fadilah ilmu saur Kanjeng Rasul sing saha jalmi salat berjamaah saentos salat berjamaah teras calik ngariung dina ilmu diteraskeun kana ngaos ngariung dina majelis ilmu setelah salat berjamaah. Biasa pan di urang biasa pangaosan teh biasana di masjid-masjid aya pangaosan anu bada duhur sabada salat berjamaah duhur teras lajengkeun ngaos aya nu salat bada isya setelah salat bada isya taswiridan dikir diteraskeun kana ngahanca ilmu. Saur Rasul sing saha jalmi anu salat berjamaah terus calik dina riungan ilmu terus we urang ngupingkeun kana kalamullah kana ilmu teh tina kalamullah wa amila bihi terus ngamalkeun kana eta kalamullah ngamalkeun kana eta ilmu jaminan ti Kanjeng Rasul a'tahullahu ta'ala sittata asya'a ya jalmi ku Allah nu milu berjamaah terus milu ngariung milu ngaji maka saur Kanjeng Rasul ku Allah bakal dibere kaistimewaan dibere genep perkara. Naon wae ya nu genep perkara teh lajengkeun ar-rizqo kahiji dibere rizki minal halali tina barang halal wayan yu sareng bakal salamet ieu jalmi min adabil qabri tina siksaan kubur wayu untuk bakal dibere dibikeun naon kitabuhu kitabna ieu jalmi tab catatan amal biyaminihi kalawan leungeun katuhuna ieu jalmi wayamurru sareng bakal ngaliwat ieu jalmi ala sirati kana jembatan siratal mustaqim kal barkil khotipi seperti kilat anu ngablesat wayuh syaru jeung bakal dikumpulkeun ieu jalmi ma'an nabiyina sarta para nabi wabana sareng ngabangun sa Allahu taala Gusti Allah taala lahu pikeun ieu jalmi baitan ka imah gedong sigrong fil jannati di surga min yakutatin hamroin tina yakut anu berem lahu eta tetep pikeun ieu baitan fil jannah arbauna baban ari aya 40 lawang. Hadirin jamaah sadayana saur Kanjeng Rasul jalmi anu milu salat berjamaah terus beres salat berjamaah ngariung hadir dina riungan ilmu majlis ilmu maka saur Rasul ku Allah bakal dibere genep perkara. Naon wae genep perkara teh hiji ieu jalmi bakal dibere rizki tinu halal hiji tah mudah-mudahan urang sing digampilkeun dina rizki sing dijembarkeun dina rizki supados seueur rizki kanggo bekal ibadah amin ya rabbal alamin. Nomor kedua wayanju min adabil qabri ieu jalma ke di akhiratna bakal disalamatkeun tina siksa kubur, dibebaskeun tina siksa kubur. Mudah-mudahan teu ditanya-tanya acan di jero kubur. Nyaeta jalmi nu ngiring berjamaah bari diteruskeun ngariung kana majlis ilmu. Katilu wa yu'ta kitabuhu biyaminihi. Bakal dibere ieu catatan amalna ieu jalmi teh bakal narima catatan amal di akhirat teh biyaminihi ku leungeun katuhu sedengkeun engke kan di akhirat teh jalmi nu bakal narima catatan amal masing-masing teh kabagi dua aya golongan ashabil yamin aya golongan ashabis simal. Jalmi nu narima catatan amal ku belah katuhu bari datang ti hareup golongan jalmi nu narima catatan amal nu kenca bari datang ti tukang. Tah jalmi nu milu salat berjamaah atau salat berjamaah ngariung dina majelis ilmu maka bakal dibere catatan amalna ditarimana ku leungeun katuhu amin ya rabbal alamin. Kaopat wa yamurru ala sirati kal barqil khatib
bakal ngaliwat kana jembatan Siratal Mustaqim teh ibarat kilat nu ngablesat. Sedengkeun urang sering nguping bahwa jembatan Siratal Mustaqim ke di akhirat teh sakitu leutikna ibarat sagede buuk. Loba jalma anu ti soledat digedebut kana eta neraka jahanam. Tah jalma aya anu jalma lempang ngaliwat luhureun naon? Luhureun jembatan Siratal Mustaqim teh teu karaos ngeblesat lir ibarat naon kilat anu nyamber. Saha diantawisna jalmi asal kersa salat berjamaah tos beres berjamaah terus hadir dina majlis ilmu. Saurji tah opat kalima wa yuhsyaru ma'an nabiyyin. Nomor kalima bakal dikumpulkeun ke di akhiratna rerejengan sareng para nabi. Mudah-mudahan urang termasuk golongan nabi. Amin ya rabbal alamin. Kagenep saur Kanjeng Rasul wa banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutatin hamroin lahu arbauna baban. Ieu jalma bakal dipangbangunkeun ku Allah ke di akhirat, dipangbangunkeun 5 gedong sigrong di jero surga tina yakut nu beureum. Setiap ieu gedong sigrong di surga teh ngagaduhan 40 lawang, 40 lawang. Mudah-mudahan urang termasuk golongan jalmi anu kenging genep perkara tadi. Amin ya rabbal alamin. Syaratna kumaha cenah? Daek salat berjamaah, terus calik ngariung milu ngaji. Itu biasa di perkampungan aya pengajian-pengajian teh rata-rata sabada sholah. Lajengkeun. Zubdatun wa an Ibnu Abbasin sareng katampi hadis ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu sanyana Ibnu Abbas qala eta nyarios Ibnu Abbas. Lil ulama'i eta tetep keur para alim ulama. Darajatun ari pirang-pirang darajat pauqo darajatil mukminina. Sahanapeun pirang-pirang darajatna mukminin bisab'i mi'ati darajatin kalawan 700 derajat. Ma ari perkara baina darajataini antara dua derajat teh khamsumi'ati sanatin eta perjalanan 500 tahun. Saur Kanjeng Rasul ngadauhkeun tapi ti Ibnu Abbas nyarioskeun saur Ibnu Abbas pikeun ulama teh para ulama teh ngagaduhan pirang-pirang darajat tingkatan. Darajatna para ulama fauqa darajatil mukminin. Saluhureun darajatna para mukminin. Nah kumaha saluhureun darajatna mukminin? Saluhureunana tingkatan para ulama jeung darajatil mukminin itu teh 700 derajat 700 tikal gitu. Sedangkan antara derajat nu kahiji jeung derajat nu kahiji deui jarakna itu teh lir ibarat lempang perjalanan 500 tahun. Eta pantes sareng wajar urang kedah cinta ka ulama, resep ka para ulama, mahabbah ka para alim ulama. Lajengkeun yuqalu diucapkeun al ilmu ari ilmu afdalu eta leuwih afdol minal amali tinimang amal bi khamsati aujahin kalawan 5 pirang-pirang jalan. Aya nu nyarioskeun bahwa antara ilmu jeung amal, ilmu leuwih afdol tinimang amal. Pan sok aya paribasa eta mah teori, nu penting mah praktek. Nah, alus keneh teori, alus keneh praktek. Ya alus keneh ilmu heula. Itunya. Kelebihanna ilmu dibandingkeun jeung amal itu aya 5 kelebihanna ilmu. Lamun dibandingkeun jeung amal. Contoh, naon anu kelebihanana anu 5 teh? Hiji, al awalu ari nu kahijina al ilmu ari ilmu yanfa'u eta mangfaat. Wal amalu jeung ari amal bi ghairi ilmin kalawan teu make ilmu layan fa'u eta henteu mangfaat. Jadi kahiji ilmu wihandai al ilmu bi ghairi amalin ilmu anu teu make amal yakunu kabuktian ieu ilmu wal amalu bi ghairi ilmin la yakunu. Ari amal tanpa ilmu eta moal aya moal bukti. Jadi kelebihan ilmu jeung amal nomor kahiji ilmu mah sok sanajan teu diamalkeun tetep ilmu aya. Sabalikna amal tanpa ilmu moal bukti amalna. Contoh misalnya jalma rajin salat sunat tapi teu make ilmu salatna.
bisa terjadi ya amalna salatna moal jadi. Naon sababna? Sabab salatna teu make ilmu. Boga ilmu teu diamalkeun gitu, tetep ilmu mah aya. Tapi amal teu make ilmu, amal moal aya. Sok sanajan ngamalkeun. Hiji tah kelebihan ilmu dibandingkeun jeung amal. Mata kudu ilmu heula mata pantes nya salah satu keterangan nu nyarioskeun man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Sing sajalma nu hoyong tercapai dunia teangan ilmuna, wa man arodal akhirah sajalmi nu hoyong tercapai akhirat alaihi bil ilmi misti ya jama kudu neangan heula ilmuna. Wa man aroda alaihi ma sajaman ngamaksud hayang menangkeun dunia jeung akhirat tetep alaihi bil ilmi eta jalmi misti kudu neangan heula ilmuna. Matak ilmu heula pertama kudu diteangan teh. Ji tah kadua wasani sareng ari nu kadua na al ilmu ari ilmu bighairi amalin kalawan teu make amal teu diamalkeun yanfa'u eta mangfaat itu ilmu. Wal amalu sareng ari amal bighairi ilmin kalawan teu make ilmu la yanfa'u eta moal manfaat. Kelebihan ilmu nomor kadua dibandingkeun jeung amal, ilmu sok sanajan boga ilmu teu diamalkeun tetep manfaat ya ilmu mah. Tapi sebalikna jalma daek beramal tapi teu make ilmu layan pau ya amal teh henteu teu manfaat. Contoh sek tadi teh ya jalma teh rajin salat ari ilmuna wudu teu apa, ilmuna salat teu apa syarat sah wudu, teu apal nu ngabatakeun kana wudu, teu apa rukunna wudu, itunya teu apa tah engkena jadi amal teh henteu mangfaat. Mata pantes pangheulana kudu diteang teh naon heula? Ilmu heula. Sedengkeun ilmu moal kapanggih lamun urang henteu neangan dina tempat ilmu disebut majlis ilmu, tempat ilmu. Dua tah. Katilu. Wasalisu sareng ari nu katiluna al ilmu ari ilmu lazibun eta anu misti. Wal ilmu jeung ari ilmu munawwirun eta anu nyaangan kasiroji sapertikeun lampu. Jadi ilmu mah misti, wajib ilmu mah kudu. Wal ilmu munawwiru ilmu mah bakal jadi cahaya, ilmu mah bakal jadi obor, jadi cacaang kerja manu boga ilmuna. Beda deui jeung amal. Rek kumaha amal lamun teu make ilmu cek tadi oge. Kaopat warabiu ari kaopatna al ilmu ari ilmu maqamal anbiya'i eta martabatna para nabi. Makomna para nabi kama qala saperti yen tos ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama ummati ari ulamana umat kami ka anbiya'i eta seperti para nabi Bani Israil seperti para nabina di zaman Bani Israil. Saur Kanjeng Rasul kelebihan ilmu jeung amal nomor kaopatna ilmu teh itu martabatna para nabi makomna para nabi sesuai sareng dauhan Kanjeng Rasul ulama ummati ulamana umat kami ari ulama teh jami-jami nu seueur ilmuna ulamana umat kami eta teh lir ibarat nabina zaman Bani Israil. Kalima wal khamisu sareng ari kalimana al ilmu ari ilmu sifatullahi eta sifat Allah. Wal amalu sarang ari amal sifatul ibadi eta sifatna pirang-pirang hamba. Wa sifatullahi sarang ari sifat Allah abdalu eta leuwih abdul min sifatil ibadi tinimang sifatna pirang-pirang hamba. Kelebihan nu kalima, kelebihan ilmu jeung amal, ilmu mah sifat pangeran, sifatna Gusti Allah. Ari amal itu sifat hamba. Sedangkan sifat hamba jeung sifat Allah mulia keneh mana? Nah, afdal mana? Sifatullah afdalu min sifatil ibad. Sifat Allah leuwih afdal tinimang sifatna pirang-pirang hamba. Teraskeun tafsirut taysir wa an ibni Abbasin katampi hadis
ti Ibni Abbas sareng katampi ti Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu sanyana Ibni Abbas qala eta nyarios Ibni Abbas Ibni Abbas nyarioskeun huyiro dititah milih saha Sulaimanu alaihi salam Nabi Sulaiman alaihi salam bainal ilmi antara ilmu wal mulki sareng karajaan. Pahtaro terus milih ya Nabi Sulaiman al ilma kana ilmu. Pa'ato terasoi maparinan Allah al ilma kana ilmu wal mulka sareng kana karajaan. Saur Ibnu Abbas, Nabi Sulaiman alaihi salam kapungkurna ditawaran ku Allah titah milih. Nabi Sulaiman nah milih ilmu, nah milih kerajaan. Nu dipilih ku Nabi Sulaiman lain kerajaan, nu dipilih naon ilmu. Nabi Sulaiman akhirnya milih ilmu. Kumargi Nabi Sulaiman milih ilmu, akhirnya Nabi Sulaiman ku Allah ilmu dibere, kerajaan oke dibere dikasih. Itu kelebihan tina ilmu. Teraskeun waqala sareng nyarios sahabadul hukamai sapalihna pirang-pirang ahli hukama. Al ilmu ari ilmu salah satu ahrupin eta ayatilu pirang-pirang huruf. Jadi ilmu teh terdiri tina sabaraha huruf? 3 huruf. Hiji ain, 2 lam, 3 mim. Ainun walamun wa mimun. Ain, lam, mim. Wastiqaqul aini ari pamustakana ain sumberna ain teh di mana? Menang nyokot min iliyin tina lapad iliyin. Matak ilmu, matak jalma nu boga ilmu mah bakal iliyin, bakal luhur martabatna jalma-jalma anu boga ilmu. Wastiqaqul lami ari panyokotanana atau mustakna lam tina ilmu lam minal lutfi tina lapad al-lutfi. Nyetak jalma nu boga ilmu mah moal getas harupateun pasti bakal lemah lembut. Wastiqaqul mimi jeung ari panyokotanan pamustakanana mim minal mulki eta tina lapad al-mulki nyaeta karajaan. Jadi jalma nu berilmu teh ain, lam, mim. Aina tina iliyin, lamna tina lutfi, mimna ilmu, mimna tina mulki karajaan. Pal ainu maka ari ain tina ain teh yujawiju eta bakal ngaliwat ieu ain sahibahu kana nu ngabogaan ain ngabogaan ilmu teh ila iliyin ka surga iliyin martabat nu luhur teh. Jadi jalma nu bakal ilmu mah engkena bakal ngamenangkeun ieu jalma nu boga ilmu mah menangkeun menuju kana iliyin, kana surga iliyin atau menangkeun martabat anu luhur. Walamu jeung ari lam ya ja'alu eta ngajadikeun lamhu ka ieu sahib jalma nu boga ilmu latifan kana latif lemah lembut. Jadi jalma nu berilmu mah bakal ngabogaan jiwa lemah lembut. Wal mimu jeung ari mim yaj'alu eta ngajadikeun mim hu ka ieu sahib mulkan kana ngarajaan atau ngamilik alal khalqi ka makhluk. Matak jalma nu berilmu mah bakal menguasai makhluk, ngarajaan ka makhluk. Wa yuqalu jeung diucapkeun naon ya dulu nuduhkeun ala syarafil ilmi kana mulyana ilmu naon qauluhu ta'ala dauhan Allah ta'ala li Muhammadin ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aya deui dicarioskeun bahwa nuduhkeunana ieu ilmu teh nuduhkeun kana mulyana ilmu teh dauhan Allah ka kanjeng Nabi bahwa ilmu itu mulia sakumaha dina Al-Qur'an waqul Rabbi zidni ilman. Wakul ucapkan ku anjeun Muhammad, ucapkan ku anjeun Muhammad Rabbi zidni ilman. Rabbi du Gusti pangeran abdi, zid muga namahan Gusti ilman kana ilmu. Naon margina Allah Subhanahu wa taala miwarang ka Kanjeng Rasul supaya ngucapkeun Rabbi zidni ilma. Naon margina ieu kumulia-muliana ilmu margi li annallaha ta'ala karena sanyana Gusti Allah taala atau eta maparinan Allah Muhammad dan ka kanjeng Nabi Muhammad kulal ulumi kana saban-saban ilmu walam ya'mur jeung teu marentah Allah bitolabi ziyadati ghairil ilmi teu miwarang kana nyuprih tambah-tambah salian ilmu. Jadi
Allah miwarang ka Kanjeng Rasul supaya macakeun Robbi jidni ilma teh Allah maparinan ka Kanjeng Nabi Muhammad karena setiap ilmu naon bae oge dipasikeun ku Allah ka Kanjeng Rasul. Jadi intina Allah teu marentah teu miwarang ka Kanjeng Rasul supaya teu miwarang nyuprih tambah-tambah dina salian ilmu. Jadi kedah tambah mah tambah dina naonna dina ilmu. Mudah-mudahan urang bertambah-tambah ilmu urang, cara tambah ilmu ya kedah hadir kana majlis ilmu tempat ilmu. Majalisul abrar. Hukia lajengkeun hukia dihikayatkeun naon anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sanyana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa eta sumping Kanjeng Nabi ila babil masjidi ka hiji masjid. Ieu dina hikayat fadilahna jalma nu berilmu kacarioskeun Kanjeng Nabi sumping dina hiji waktos ka hiji masjid. Dina lawang masjid Kanjeng Nabi paroa teras weh ningal Kanjeng Nabi asyaitona ka setan ingda babihi cakateun lawang masjid. Ketika Kanjeng Nabi bade kalebet masjid papanggih jeung setan. Maklum Kanjeng Nabi kaku Kanjeng Nabi mah ya setan teh katinggal. Itu ditaros ku Kanjeng Nabi ya setan teh pakola. Terus ngadau Kanjeng Nabi nanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kasaha ka setan. Saur Kanjeng Nabi ya iblis suhai iblis. Makana naon tasna umidamel anjeun hada kana ieu cicing di lawang masjid. Muncak bahasa urang mah hei iblis keur naon anjeun cicing di lawang masjid nakut naon keur naon? Kumaha jawab setan? Pakola terus ngajawab sa syaitanu setan. Setan ngajawab ke Kanjeng Nabi ditanya tadi uridu cek setan de uridu ngamaksud kuring an adkhula kana yen rek asup kuring al masjida ka masjid ka jero masjid. Kuring teh ngamaksud hayang asup ka jero masjid rek naon ka asup ka jero masjid wa afsadu jeung rek ngaruksak kuring salat hadal musolli kana salatna ieu jalma nu keur salat. Setan ngajawab gitu ditanya ku Rasul, nah kenaon dia di lawang masjid nya eta kuring teh hayang asup ka jero masjid tu di jero masjid teh aya jalma anu keur salat maksudna mah rek digoda ku kuring eta jalma nu salat teh ngarah ruksak salatna ngarah batal salatna ngarah teu jadi salatna. Ngan cek iblis walakin akhafu tetapi sieun kuring min hadar rajuli ti ieu lalaki anna iminu keur sare cek eta setan teh kuring rek asup ka jero masjid kagoda jalma nu keur salat ngan gigireun ieu jalma nu salat teh aya jalma anu keur sare. Jalma nu keur sare hiji lalaki nu keur sare gigireun jalma anu keur salat. Gitu. Terus saya ditanya ku Kanjeng Nabi teh kola naros deui Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya iblis suhai iblis lima karena naon lam takhop teu sieun anjeun minal musolli ti jalma nu salat bahwa bari ari jalma nu salat fil ibadati eta dina keur ibadah wal munajati sareng keur munajat ma rabbihi sarta pangeran aya musolli. Hei iblis cek Kanjeng Rasul teh heran kuring mah naha anjeun ngamaksud ka jero masjid kagoda jalma nu keur salat gigireun aya jalma nu keur sare naha make teu tulus ka jalma nu keur salat rek ngagodana sieun keneh ku jalma nu keur sare. Padahal saur Kanjeng Rasul ari jalma nu keur salat teh eta teh jalma anu keur ibadah ka Gusti Allah keur munajat ka Gusti Allah. Tapi kunaon anjeun henteu sieun ka jalma nu keur salat sieun keneh ka jalma anu sare wa takhafu minan naimi sieun keneh ku jalma nu keur sare kumaha saur Kanjeng Nabi ditaros gitu saur Kanjeng Nabi wahwa bari ieu jalma nu sare mah kangaranna ge sare fil goflati eta keur goplah keur poho ka saha ka Gusti Allah. Kumaha jawab iblis dikitukeun cek Rasul ai kudu salat teu sieun keur munajat ka Allah keur ibadah ka Allah ari keur sare nu keur goplah make sieun. Kumaha jawab iblis? Qala ngajawab iblis al musolli ari jalma nu keur salat jahilun eta jalma nu bodoh. Pangna kuring teu sieun ke jalma nu salat cek iblis sabab ieu jalma nu salat teh nu keur salat teh jalma anu bodoh.
wa ifsaduhu jeung ari ngaruksakna jalma anu bodoh ashalu eta gampang, leuwih gampang keur kuring gampang ngagodana babari ngagodana keur jalma anu bodoh. Nah hapangna sieun ku jalma nu sare, walakin annaim tetapi nari jalma nu keur sare alimun eta teh jalma nu berilmu, jalma nu berilmu. Ida agwaitu di mana kuring ngagoda kuring almusollia ka jalma nu salat, wa absadtu jeung ngaruksak kuring cek iblis salat tahu kana salatna jalma anu bodoh nu keur salat, akhopu sieun kuring min yakdotihi tina hudangna ieu jalma nu berilmu, wa islahihi jeung ngaluluskeunana jalma nu berilmu ajalan barina gancangan. Tah pangna kuring sieun ku jalma anu sare sabab ari jalma nu keur salat mah jalma nu bodoh, ari jalma nu bodoh mah babari ngagoda salatna bari pisan keur kuring godana. Pangna sieun kuring teh ku jalma nu sare sabab jalma nu sare mah jalma nu pinter, jalma nu berilmu. Ketika kuring ngagoda jalma nu salat ai pek teh gigireun nu keur sare teh korejat teh hudang katingalieun saha anu keur salat nu bodoh nu digoda ku kuring teh pek teh begitu hudang ke dibejaan, jadi bejaan dibere nyaho engke ku jalma nu berilmu. Tah sieun kuring teh kitu engkena atuh engke jadi nyaho jalma nu bodoh teh jadi alim, jadi we engke kuring bisi hese ngagodana deui. Takulantaran gitu Kanjeng Rasul ngadauhkeun, pakola teras we ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi ari sarena jalma nu berilmu khairun eta leuwih alus min ibadatil jahili tinimang ibadahna jalma anu bodoh. Jadi sarena jalma nu berilmu saur Kanjeng Rasul leuwih alus tinimang ibadahna jalma anu bodoh. Mata kenapa urang kudu daek hadir dina majelis ilmu, kudu daek neangan ilmu khususna ilmu agama, ilmu sapopoe ibadah urang supaya urang teu bodoh. Sabab geuningan saur Kanjeng Rasul ngarah urang alim, ngarah urang nyaho kana ilmu agama, nyaho kana praktek ibadah sapopoe urang supaya ibadah urang teh bener. Ternyata ibadahna jalma nu bodoh dibandingkeun jeung sarena jalma anu alim, sarena jalma nu alim saur Rasul leuwih afdol tinimang ibadahna jalma anu bodoh. Mangga kinten-kinten urang hoyong jadi jalma bodoh, hoyong jalma nu beralim, berarti urang hoyong jadi jalma nu berilmu. Daya deui urang lamun hayang jadi jalma nu berilmu berarti urangna kedah kersa milarian ilmu. Di mana melihara ilmu? Yah majelis ilmu, tempat ilmu. Lajengkeun minhajul muta'allimin. Waqala sareng ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ari sing saha jalmi aroda anu ngamaksud ieu jalmi ayah fadho kana yen ngariksa ieu jalmi al ilma kana ilmu, fa alaihi maka eta wajib misti ka ieu jalmi ayyulazima ari yen ngamistikeun ieu jalmi khamsata khisalin kana 5 pirang-pirang perkara. Bidauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sing sajalma nu ngamaksud hayang ngajaga kana ilmuna hayang kajaga kariksa misti ieu jalma hayang nu ngajaga kana ilmu, ngariksa kana ilmu misti ieu jalma ngalaksanakeun 5 perkara. Ya laksanakeun 5 perkara. Naon wae ieu 5 perkara teh? Ngarah urang kajaga ku ilmu urang ngarah bisa ngajaga ilmu, ngarah ilmu urang bisa manfaat, bisa kuat dina ieu ilmu. Kahiji 5 perkara saur Kanjeng Rasul, al ula ari nu kahijina salatul laili eta salat peuting walau rakaataini sok sanajan 2 rakaat. Keur ngajaga ilmu wajib ngalaksanakeun 5 perkara saur Kanjeng Rasul, misti ngalaksanakeun 5 perkara. Hiji, jalmi hoyong kajaga ilmuna maka ulah tinggalin tiap peuting salat qiyamul lail, salat tahajud sok sanajan 2 rakaat. Hiji tah mudah-mudahan urang sing bisa ngalaksanakeun salat qiyamul lail, salat tahajud 2 rakaat minimal. Kadua, wasaniatu jeung ari nu kaduana dawamul wudu'i eta dawam wudu, ngalanggengkeun wudu.
Ieu jalmi hoyong ngajaga ilmu mah sing langgeng wudu. Ketika urang batal wudu buru-buru wudu deui. Itu batal wudu deui dawam wudu. Insyaallah saur Kanjeng Rasul bakal ilmuna kajaga. Dua teh. Katilu wasali satu jeung ari katiluna at-taqwa eta taqwa pisirri dina keur susulumputan wal alaniyati sareng dina tetemrakan. Nomor katilu supaya ilmu kajaga teh kudu ngalaksanakeun takwa baik itu keur sorangan keur eueuh sasaha wal alaniyah jeung tetemrakan. Rek loba batur atawa batur ge urang tetep kudu takwa. Naon takwa teh? Imtisalu awamirillah, ngalaksanakeun sagala parentah Allah, wazdinabu nawahi, ngajauhan sagala larangan Gusti Allah. Tilu tah. Kaopat warabi'atu jeung ari kaopatna ayakula eta barang dahar jalma, barang tuang jalma li takwa karena takwa, la li syahwati lain karena syahwat. Jadi ketika tuang barang tuangna karena takwa lain ngagugu ngagugu kahayang. Contoh, pan ari jalma nu ngagugu kahayang mah ripuh. Kumaha ripuna? Contoh misalnya, jalma teh lapar hayang tuang. Nah, efek aya naon? Aya asin. Kulantaran lain karena keur ngaganye lapar, nalang lapar aya asin moal dituang. Naon sababna? Sabab hayang daging. Itu bare daging aya daging dituang moal dah hayang jeung sate. Aya sate moal dituang dah hayang jeung anu matak ulah karena ngagugu hayang. Jadi kudu ngagugu li takwa we karena takwa. Berarti takwa mah naon we nu aya di naonnya? Nu aya di payunan. Jadi ulah ngagugu hayang. Opatah keur ngajaga kana ilmu. Terakhir kalima ngajaga ilmu teh saur Rasul wal khamisatu sareng ari kalimana asiwaku eta siwak nyusur. Jadi supaya ilmu ieu kajaga teh urang sering siwak nyusur. Pangsaena siwak teh ku kayu arok gitunya atau ayeuna mangenge pasta gitunya, pasta gigi gitunya. Bade ngaos ieu heula tos tuang siwak deui nyusur deui itu keur ngajaga ilmu teh. Jadi aya sabaraha? Aya 5 hiji salat qiyamul lail sok sanajan 2 rakaat, kadua dawam wudu, katilu takwa rek keur susulumputan atawa terang-terangan, kaopat barang tuang karena takwa lain syahwat, kalima siwak itu keur ngajaga ilmu. Teraskeun waqala sareng ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud dunya ari pangalus-alusna dunya wal akhirati sareng akhirat ma'al ilmi eta sartana ilmu, wa syarafud dunya jeung ari pangmulyana dunya wal akhirati sareng akhirat ma'al ilmi eta sartana ilmu, wal alimul wahidu jeung ari jalma nu berilmu anu saurang akbaru eta leuwih gede min jihatil fadli tina jihad kaunggulanana indallahi ta'ala mungguh Allah ta'ala min alfi syahidin tinimang 1000 nu maut syahid. Rasulullah ngadauhkeun pangalus-alusna dunya jeung akhirat teh sartana ilmu. Jadi pangalusna dunya jeung akhirat nyaeta ilmu. Jadi khairud dunya wal akhirah mal ilmu, pangalusna dunya akhirat teh make ilmuna sarta ilmuna. Wa syarafu dunya wal akhirah mal ilmi. Mulia na ieu dunya bisa jadi mulia jeung akhirat bisa mulia mal ilmu sarta ilmu. Bahkan wal alimul wahid saur Kanjeng Rasul, jalma nu berilmu saurang dibandingkeun jeung jalma anu maot syahid 1000 urang ninggal tina kaunggulanana nurmutkeun Allah, dibandingkeun berilmu saurang dibandingkeun 1000 urang nu maot syahid abdol keneh jalma nu berilmu saurang. Itu unggulna jalmi anu berilmu. Wal muradu jeung ari nu dimaksud minal ilmi tina ilmu fi hadal hadisi dina ieu hadis wa eta ari ilmu alimun eta jalma nu berilmu amila nu ngamalkeun ieu alim bi ilmihi kana ilmuna alim. Jadi maksud eta hadis
nu berilmu saurang leuwih abdol tinimbang 1000 jalma nu maot syahid. Anu alim nu kumaha? Nu berilmuna anu ngamakeun kana ilmuna. Teraskeun qala ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala sanyana Gusti Allah ta'ala khalaqa eta ngadamel Allah tahtal arsy hanapeun aras, kana hanapeun aras madinatan ngadamel kana hiji kota, maktuban anu ditulis ala babiha luhureun lawangna ieu Madinah ieu kota, manzarul ulama aya tulisan. Jadi saur Kanjeng Rasul sanyana Gusti Allah ngadamel dina hanapeun aras teh aya hiji kota. Ngan dina eta gerbang kota teh aya tulisan, dina lawang gerbang, dina gerbangna ieu kota aya tulisan, kumaha tulisanna? Manzarul ulama paka'anna majarul anbiya. Sing saha jalma jaro eta jarah ieu jalmi al ulama ka para ulama, paka'anna mazaro maka kaya jarah ieu jalmi al anbiya ka para nabi. Jadi di gerbang naon? Gerbang kota hanapeun aras teh aya tulisan sing sajalma anu jarah ka ulama sarua jeung jarah ka para nabi. Matak urang kedah sering silaturahmi ka para alim ulama. Saur Rasul sami sareng urang jarah ka para nabi. Walida tah kulantaran kitu jalma nu jarah ka para ulama sarua jeung jarah ka Kanjeng Nabi. Kola kulantaran gitu kola ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, julusu sa'atin ari diuk sajam indal ulama'i caketen para ulama, ahabbu eta leuwih dipika cinta ilaya mungguh kami saur Rasul. Ahabbu eta leuwih dipika cinta ilallahi mungguh Allah min ibadati alfi sanatin tinimang ibadah 1000 tahun. Saur Kanjeng Rasul kulantaran tadi ayat tulisan manjarul ulama pakana majarul anbiya saja manujarah ka ulama sami sareng jarah ka para nabi. Rasul ngadauhkeun diuk sajam sarta ulama leuwih dipika cinta mungguh Allah tinimbang ibadah 1000 tahun. Punten aya di dieu nu nyampe umur 1000 tahun, bujang-bujang 1000 tahun itu 100 tahun gitu selangki aya namanya. Ieu mah saur Kanjeng Rasul sing saja mah diuk sajam jeung ulama leuwih dipika cinta mungguh Allah tinimbang ibadah 1000 tahun. Cing kira-kira diuk jeung ulama sajam teh ngado naon kitu nya. Di antarana salik lami jeung ulama teh ngiri ngaos eta nya, ngiri ngaos salik sasarengan jeung ulama sajam leuwih dipika cinta mungguh Allah tinimbang ibadah 1000 tahun. Teraskeun. Waruya sareng diriwayatkeun ani Nabi katampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala sanyana Gusti Allah ta'ala khalaqa eta ngadamel Allah madinatan kana hiji kota min nurin tina cahaya tahtal arsy hanapeun aras. Misla dunia seperti dunia asyara marotin kalawan 10 pirang-pirang balikan. Piha eta tetap di ieu Madinah alfu syajaratin ari aya 1000 tangkal mindurin tina inden berlian wa yakutin sarang tina yakut wa jabarjudin sarang jabarjud wa lu'lu'in sarang lu'lu wa marjan sarang marjan. Bidau Kanjeng Rasul masih fadilah tina naon? Tina majelis ilmu, fadilah ilmu. Saur Kanjeng Rasul sanyana Allah ngadamel kota tina cahaya hanapeun aras. Naon ari aras teh? Makhluk Allah nupang ageung-ageungna. Makhluk Allah nupang luhur-luhurna. Ageungna ieu aras teh dibandingkeun sareng kursiullah. Kursiullah ibarat naon? Satu titik urang nganclomkeun jarum di tengah lautan, tah tetesan jarum di tengah lautan teh ibarat kursiullahna, aras ibarat lautanana. Ieu kursiullah lamun dibandingkeun jeung langit-langit Allah. Gitunya. Sami langit ibarat urang nganclomkeun jarum di tengah lautan, tetesan cai tina jarum ka tengah lautan, tah ieu teh langitna, ieu lautan ibarat kursiullahna.
Langit dibandingkeun jeung bumi anu sok ditinca ku urang sadidinten dilinggihan ku urang, ieu bumi dibandingkeun jeung langit Allah, maka bumi teh lir ibarat tadi urang nganclomkeun naon jarum di tengah lautan teras weh kecelakaan cai jarum di tengah lautan teh itu ibarat bumi. Nah, ieu lautan ibarat langitna. Itu jadi naon-naonan. Terus urang cicing di bumi ieu urang dibandingkeun jeung bumi Allah. Kumaha? Sama urang ge ibarat tengah lautan neteskeun nganclomkeun jarum di tengah lautan, diangkat ieu jarum ngeclak caina, tah kecelakaan jarum teh ibarat urangna, ieu bumi ibarat lautanana. Dibandingkeun jeung naon? Urang eueuh nanaonan jeung bumi ge eueuh nanaonan dibandingkeun jeung langit, komo dibandingkeun jeung kursi Allah, dibandingkeun jeung naon aras Allah. Komo dibandingkeun sareng Allah, mata kurang mah eueuh nanaonan, maka didinya bakal ngarasakeun Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung. Tah saur Kanjeng Rasul, saanyana Allah ngadamel kota di hanapeun aras. Ngan ieu kota hanapeun aras, gedena ieu kota, legana kota teh ibarat dunia 10 tikeleun ieu dunia. Ieu bumi 10 tikeleun. Bari dina eta kota teh piha alfu syajaratin min durin. Bari kotana di eta kota hanapeun aras teh aya 1000 tangkal. Bari 1000 tangkal teh lain tina kayu deui min durin, tina inten berlian tatangkalanana, wa yakutatin sareng barang berharga tina yakut, wa jabarjudin jeung jabarjud, wa lu'lu'in wa marjan. Itu nu barang-barang berharga anu eueuh nanaonan, tong gede-gede teuing sagede muncang we sagede kieu dibawa ka alam dunia ku urang, dibawa duka sabara ribu triliun. Tah ieu mah kota pinuh kunaon? Tatangkalanan 1000 tangkal, tina hiji tangkalna teh pinuh ku inten berlian, yakut, jabarjud, lu'lu sareng marjan. Paida kana ta eta kota teh faida kana maka di mana-mana aya atau kabuktian naon yaumul kiamati poe kiamah, putihat maka dibukakeun naon auraquha pirang-pirang daunna ieu tangkal. Ketika tos terjadi kiamah, datang akhirat teh setelah kiamah, maka ieu daun tangkal nu di hanapeun nu di kota hanapeun aras teh muka ieu dadaunan teh. Summa yunadi terus weh ngagero engke teh saha munadin sora nu ngagero min kibali Rahman tina arah-arah nu maha welas. Engke begitu datang di akhirat ieu dadaunan-dadaunan tatangkalan nu hanapeun aras teh bakal aya muka, maka bakal aya sora nu ngagero ti arah-arah anu maha murah nyata ti arah-arah Allah. Kumaha sora nu ngagerona teh? Sora nu ngagerona teh ki ainal ladzina shallu shalawatal khamsi ma'al jamaah fajalisu fi halqatil ilmi. Aina eta di mana alladzina ari jalma-jalma sallu sok salat ieu jalma-jalma as-shalawatil khamsa kana pirang-pirang salat 5 waktu. Teh bakal ngagero mana jalma-jalma nu sok salat berjamaah, jalma nu sok salat ma'al jamaah tisata berjamaah, salat 5 waktu berjamaah. Terus wal pajalisu terus wedariuk ieu jalma-jalma geus salat berjamaah teh fi halqatil ilmi dina riungan ilmu nu tadi teh geus salat berjamaah miru ngariung ngaji. Yajiuna terus bakal daratang ieu jalma-jalma ieu ladina ila dilli hadhil asjari datang kana iuh-iuhna eta tatangkalan. Begitu ngadengi suara mana ieu khusus ya aya panggoro jalma-jalma nu sok salat berjamaah terus milu ngariung dina majelis ilmu. Tah setelah aya komando suara kitu bring weh ngabring ieu jalma-jalma anu salat berjamaah terus sok ngariung dina ilmu, maka hadhil asjar ngabring kahanapeun eta tatangkalan dina ieuhna eta tangkal al yauma dina poe ieu. Rupina pangaosan dinten ayeuna cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna.
khusus kanggo simkuring nu ngaoskeuna, umumna kanggo hadirin anu ngupinggeuna. Mangga urang tutup sasarengan kedua majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.